bapak ge peurih beuteung. Banyak orang ieu nya. Ah, udah itu di kolom kok. Enjang tos mamcan Can. boro-boro enjang bapak ge peurih beuteung teh keur bararing jangan jodoh pocin kadarikeun jangan jelema yang tadi paruntahan mereka sesuai bapak panjang hayang boga mama. Mangker naon? Baturkeun ngali ieu baringung lah. Baringung. Terus kali buka paruntahan rese. Jangan jodoh batur Ya. Tong bingung. Karena ngalamun wae. Hari candahar mah kitu hawana lesu. Aya nengan jodoh tong bingung-bingung urang jeung maneh teh pan sahabat. Oh, boga gitu. Lamun boga bener. Lamun hayang boga jodoh ka di tembongkeun ka urang, ka dulur urang udah ditu tuh. Di mana? Di Sukapura. Aduh, Sukapura ya. Kayak urang mangkat ka ditu nya. Oke, siap. Ayeuna bareng urang ka ditu aya mangkat. Kalau begitu. Heeh. Benar, setuju jeung ya. Ayo. Urang mangkat. Nempo. Ini ke mana meureunna di kamar ngerem teh nganda eueut itu tadi oge. Dipikir-pikirnya mah budak jodohna ku jauh-jauh teuing. Umurkeun geus 60 tahun can manggih jodohna. Aya jodohna mah itu tadina mumun tubon leuweung awak. Aku kira kudu dikupa dimumunkeun atuh. Gitu. Maksudna kieu Mi. Udah kuat di kali nyimumun teuing mah kan anak uing teh awewe. Oh, Ayeuna dikawinkeun ka Nyi Mumun, nomorna Mumun mah Nyi Mumun awet lalaki sugan atuh boga kenalan kitu tah. boga tuh gitu boga kenalan ka ieu kebenaran ieu boga eta non teh bujang tapi teu laku-laku di sana. Sugan mun kitu mah atuh urang adukeun we urang jodohkeun nya. Urang kawinkeun. Putra abi teh itu tuh anu teu laku-laku teh bujang teh sugan atuh hayu urang bebesanan we lah geus jadikeun we. Anak teh. Nya tah anu kasep teh ieu tah. Putra abi teh anu teu laku-laku teh nya ayeuna teh nyata ayu urang jodohkeun we atuh. Nya kabeneran Nya kabeneran urang urang bebesanan we bebesanan. Siap. jadi lain iya urang bebesanan we mi teh ka dieu teh nepungan. Jadi nepungan bari ulin kabeneran anak abah can boga jodoh nya bisa beureun ujang can boga jodoh kitu urang adukeun Ari daekeun naon boga budak ieu. Pos dia ngintil wae. Lah nu penting mah sal daekeun kan. Salah geubah. Penting asa balender ikolot mengadumakeun. Ari ngaran Sambil doa ikolot. Neng, keluar geura coba ye pi jodoh geus aya. Anu mana abah? Nah iya pi jodoh teh. Kumaha kira-kira Neng siap teu? Tapi bener Mas. Sampai awon apa? Ayeuna nengaran abdi teh kejutan laki teh sanes hiji wae aya jutana. Palihan mah ditolak wae gitu Abah. Abi jeung ieu rencana abi ya, rek nengan jodoh. Ieu beda siapna ieu Suraseri wae pi biasa piminan tuon teh ieu. Hah, pamikiran abdi kunti pada suara Ieu lain ieu tina. Beda Beda semua masih ada tutupan ke lamun ningali mah moal teu kabitaeun atuh geura. Supres. Surprise. Supres. Oh, surprise. Supres. Beda kan keur tengah teh beda ieu. Lain sudah Suraseri So wae. kira-kira ya rek naroskeun Abah ka Ujang kumaha ya siap teu? Ari ngaranna anak mah ngeukeun wae ka kolot. Nah gitu. Ngan kela ya
rada asa ku beda perasaan gitu. Itu masalah pada perasaan-perasaan Coba itu pakai hubung dari lalaunan. Tong dipake-pake perasaan mah. Lain ieu beda kereta ge nya. Eta boga budak henteu kade. Lanjang apa boga budak? Ibu sidik ieu mata kieu teh. Ieu teh nu datang mah ka Abah teh loba. Loba tuh. Umurna teh si Teng teh geus 30 tahun. Can naon-naon. Mata mun 90 tahun kitu. Iya, enak kieu pan ngaranna awewe nya. Ah, data karak, ampun geus kebugarna komong ka lamun jadina. Gitu geus kebugarna paur ya bahaya. Calon besan lagi geus satuju bahwa ujang geus Ada satuju mah satuju. Tadi aya asa beda puriding. nya ayeuna mah kieu we sok tempurang nempokeun agar beusi hayong ningali mukana nu asli supaya ujang ulah kaduhung kena sok urang tempokeun geura coba neng Nya mukana. pasti dari eta Sok mah tinggal dikeun heula, rumah tangga mah gitu. Abi Rumah biarkeun tangga mah pamikeun abdi teh kunti berenang muridin. Ya tinggal ya. Tapi yang gelisna penyeting nih kudu alim bener kayak beruntung abdi mah. ginting mun beruntung. Tingali teh ka sama. Cicing ku tanggung jawab. Wayang ada akang tukang iana jeung abdi di dia. Gor lah. Pan geus boga ieu.